Bul kukus mendung kamanggung, kamanggung nada payung, kadewa tak nada suka, kapohaci nada suci, kaluhur kasang rumuhun kalangit 7 ping pitu, gula ngematnya putri, muga lumungsur ke bumi. Gerak turun nyi pohaci gerak datang sang hyang Sri. Yeh menyana yeh pacing na perwanten saayana. Gerak cunduknya nembongan langeor kapusertane. Karena kurung pepohonan. Papalangker pangantenan. Hung ahu. Keralungsur Nyi Pohaci. Keralungsur Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Ieu kami ngagero sumambat. Kapan salira teh utusan ti Kahyang Dewi nu asih ka bumi nu ngagelarkeun pare jeung rupa-rupa tutuwuhan. Ayeuna kami muntang menta pitulung sanggeus balarea susah nyorang pakewuk. Taya pare sareunggeyan, taya beas najan sasiki. Gerak cunduk Nyi Pohaci. Hampura anu kasuhun nyanggakeun katalingehan rumasa kami tambelar ingkah tidak kagaliban lali katali paranti. Ieu kami ngeung sorangan simpe taya nu marengan. Taya patani nu ajrih tumungkul. Mantengkeun kakangen. Nyambat salira Dewi nu nurunkeun kasuburan. Keralungsur Nyi Pohaci.
Geus sababaraha poe Nyai saimah-imah teu dahar sangu. Aneh pisan. Beas ujug-ujug ngaleungit di pasar. Duka naon sababna? Beas teh apan kabutuh pokok sangkan urang bisa dahar. Boga tanaga bisa hirup ku malendang. Ari ayeuna beu teu aya. Sarerea atuh teu walakaya. Lungse bari pupurilitan. Nahan beuteung lapar ku kurubukan. Jadi ras inget ka mangsa katukang. Harita Nyai sok milu ka bapa jeung emak nu mintonkeun sandiwara. Nguriling ka lembur-lembur. Manggung di saban buruan upama geus rengse usum panen. Urang lembur teh baru ngeun pisan. Lalajo kasenian nu dianti-anti ku maranehna. Sok ngagimbung ngalingkung buruan. Padahal mah caritana ge basajan. Tatabeuhana ukur kendang, goong, saron, kecrek jeung rebab. Tapi bangun sugema bae nu lalajo teh. Da eta meureun caritana nu matak resep. Lalakon Nyi Pohaci Sang Hyang Asri nu sok mineng dipintonkeun teh. Kitu pamenta urang lembur mah. Carita nu nyangguar teh sakala pare nyaritakeun Batara Guru, Dewa Anta jeung Nyi Pohaci nu dipateni ku para dewa di kahyangan. Sarta diturunkeun ka bumi. Tina kuburanana kapan renung rupa-rupa tutuwuhan. Aya kalapa, awi, koneng, kawung jeung pare. Nyai nu sok jadi Nyi Pohacina. Nyai mah apan sieup. Awak lenjang, rupa geulis, merenah lamun jadi Nyi Pohaci. Kitu cek bapak ngahatean. Nu lalajo sok olohok hareugeun. Ari geus nyarita bari ngarengkenek. Asana Nyai kaos kaasupan Nyi Pohaci. Sora, pepeta, asaroba jigen Nyi Pohaci nu turun ka bumi, nepungan para patani. Kaula geus masrahkeun ieu raga ngahiji nyerep ka bumi. Tina kuburan kaula kapan renung rupa-rupa tutuwuhan kerja di pepelakan. Pare nu dipelak di sawah jeung di huma. Apan tumuwuhna teh tina mamaras dada kaula. Kaasih, kaasih pikeun sakumna manusa. Kitu Nyai sok cacarita. Sora teh asa ngadalah kalimpu geuning, tapi tandes komaraan. Nyai jadi Sri Panggung nu kacatur di pilemburan. Kaharti lamun rengse manggung. Mak, bapak, jeung para nayaga teh sok rebo geuning babawaan. Manggul beas jeung sajabana atuh. Minang kaburu pintonan.
tak kagagas lamun ras inget kadinya. Kalembur subur makmur. Ari ayeuna Nyai saimah-imah lang layeuseun. Geus sababaraha poe teu dahar sangu. Kang? 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 Ih, kamana si Akang teh? Tadi isuk-isuk dititah meuli beas ke pasar. Tapi balikna bet lengo atuh. Teu mau beas. Ngan ukur mau para manuk. Cenah mah geus teu kabagean beas deui. Kang! Kang! Teu balik boga salaki teh. Moal salah ieu mah. Pasti keur ngurus manuk anis ka memetna. Manuk diutamakeun. Ari beas jang anak pamajikan dilalaworakeun. Cik atuh, gesit cara batur. Jalma-jalma pagegelek di grosir. Jaba kabehanana hayang kabagean beas. Ari ieu rurusuhan ngan celing balik. Da eta sieun ingon-ingonna kalaparan. Nyadala di kumaha deui. Poe ieu kapaksa Nyai moal nyangu deui. Geus sababaraha poe ukur kararaban emi, seupan huy atawa sampeu. Asal aya keur ngabanjel-banjel, teu kalaparan teuing. Sanajan karasa matak ngabungkiang kana beuteung. Tur awak karasa lungse kurang tanaga. Nu mata ngalas mah pugu bae barudak. Maranehna teu apal naon-naon. Nyahona di dapur kudu aya sangu jeung deungeuna. Untungna teh saenggeus dilelemu di upahan mah bari didongengkeun ka aya anu sanyana. Maranehna ge geuning ngartieun. Asa piraku teu nyaho ti babaturan ulina. Kapan maranehna ge sarua? Geus sababaraha poe teu dahar sangu. Jalma-jalma seah pating gorowok. Ukur bisa ngedalkeun amarah hungkul. Da balik mah lalengoh teu moal beas sasiki-siki acan. Maranehna bubar bari kutuk gendeng. Pasar karasa harengheng. Kawas ngaheab sakaligus genting ku eueuna beas. Di saban jongko, di toko, di jalan, loba nu tinggal renang atawa teteleponan, dina riuk jeung kahariwang nu sarua.
Bari maranehna ge yakin yen lamun balik ka imah mah beteungna teh pating kurubuk sarta moal nyampak sangu saremeh-remeh acan. Katenjona asa papaling pangpisan patukang tonggong. Maranehna teh butuh ku beas. Tapi dina leungeunna nyarekel alat komunikasi anu mahal. Naon mungguhna atuh eta barang? Naon mungguhna eta barang teh lamun teu boga beas? Tapi tuh tingali aya nu aheng. Di pentaseun pasar barudak keur gelak jalan bari tetembangan. Nyai ngajentul bae nenjokeun. Bet dumareda sorangan. Asa aya nu nyelek dina ti koro. Barudak mah polos bolos strong. Teu apal naon-naon. Marenehna ukur jigrah kakawihan dina kaayaan anu sakieu pake wuhna. Di tempat sejen indung jeung bapana keur dikepung ku rasa hariwang. Keung kumaha lamun barudakna maot lang layeuseun. Kang, geus meh sabulan di pasar teu aya beas. Ari akang teu hariwang. Barudak ngalalungsar teu dahar sangu. Si Ujang kamari kapan nyeri beuteung. Da ukur kararaban emi jeung sepan hui. Tapi akang bangun anteng bae. Ukurnya HP, ngagosok batu ali, jeung ngurus manuk. Naon? Lieur ku kaayaan? Nya sarerea ge pasti lieur atuh Kang. Malah mah loba nu aral. Tapi urang teu bisa sumera bae kana kaayaan. Kalaparan beuki nerekab. Nyai mamineng ramisak oge. Saban poe loba jama-jama nu ngarangluh, nu ngoceak nahan lapar. Tuh, ti panto imah tatangga. Barudak teh apan careurik nanyakeun sangu. Emi, hui, jeung sampe. Dalila-lila mah pasti beak atuh. Nyai hariwang Kang. Keung. Kumaha lamun urang maot kalaparan? Kumaha? Kasalahan pamarentah? Nya. Tapi teu cukup ukur nyalahkeun pamarentah atuh Kang.
Tepuguh mah urang kudu bisa ikhtiar sorangan. Tegumantung ka pamarentah. Baheula mah apan akang teh lalaki nu tanggoh. Tapi saenggeus sandiwara urang bubar, akang kawas nu penggas harapan. Leungiteun sumanget hirup. Cik atuh sing bisa ikhtiar. Naon bae nu bisa dipigawe. Tuh manuk jeung batu ali, apan bisa dijual? Kang? Kang? Teh ka mana? Nah, mama warabab sagala. Ih, angger ari geus jempling teu nemalan teh. Tapi si Akan rek ngamen di mananya? Alus we ketang. Tibatan ngejantul tepuguh. Da barina oge, beuteung mah moal kaeusian ukur kunyoa HP jeung ngurus manuk. Cig indit, gera balang siar, sugan we aya rejeki. Leuleuk. Aya naon ieu? Kahatur Bapak Ibu saderek, unjuk uninga sakumna warga diperedih ngiring aub dina demonstrasi nu baris diayakeun dinten ieu tabuh salapan. Ieu teh mangrupikeun aspirasi urang pikeun ngadongsok pamarentah. Sangkan gancang ngungkulan perkara beas, tur masyarakat teu manjang kalaparan. Cigana masih akang teh lain rek ngamen meureunnan, tapi rek menu demo. Nya jigana mah ceuk beja anu santer ti kamari-kamari. Kapan ayeuna teh aya rek demo badag atuh? Ieu make suratna sagala rupa. Hartina demo teh anu daria da diorganisir. Jabah sakumna warga diperedih milu aub. Kayaan asa beuki genting wae. Rek naon atuh make aya demo sagala. Padahal mah mila umpah nu leuwih mangpaat. Upamana rek ngusahakeun kadaharan anu watak seubeuh atuh. Da beas napugu geus eueuh. Tapi meureunnan demo ge kaasup tarekah. Pikeun ngadongsok tuh pamarentah. Lieur Nyai mah. Sieun. Kumaha lamun ayana naon nu mantak mamala? Guru gening soda nu gogorowokan nu ayeuh-ayeuhan jeung surak-surakan. Panasaran hayang nempo atuh kudu ti luhur ieu mah nempona oge.
ningali jalma-jalma ngaralut ngebandalut. Di piring ku sorot tatabehan nu ngagembrung. Ngaratus eta mah jumlahna oge. Duh, kayaan asa beuki genting wae ieu teh keung. Gusti Nu Agung, kayaan asa beuki harengheng kieu. Jalma-jalma mingkin ngaheab, kaduruk amarah. Maranehna ngedalkeun kalimat nu nyugak, pikeun ngadoja ka pamarentahan. Maranehna buringas, nyangseg ngabaledogan polisi jeung barisan tibum. Gusti, tang tayungan abdi sadaya, mugi ulah aya naon-naon. Akang, ieu nyai, ieu nyai ngeung sorangan. Ningali kaayaan nu campuh pakewuh. Inget kalemah cai urang. Lemah cai urang baheula.